sing yakin mata hirup teh kudu make tauhid, kudu make pangeran. Lain hirup teh ngabuku hawa nafsu we unggal poe teh. Itu. Hawa nafsu teh lain gugueun, hawa nafsu teh lawaneun ngaranna ngaji, sia teh kitu ngaji teh. Maneh teh tadina kedul salat, ayeuna diajar ngalawan kedul daek salat. Maneh teh kedul zikir, ayeuna diajar ngalawan kedul zikir, jadi daek zikir. Maneh teh kopet, diajar ngalawan kopet. Kitu terus diajar. Tak kitu ngaji teh. Lain dipake ngadalil menerkeun salahna urang. Urang mah ngaji teh didalilan, salah urang teh make dalil tuluy nyalah-nyalahkeun si anu kopet, si anu gumede, si anu hasud, sia tadi itu batur nu salah teh maneh belegu, maneh kopet teu ngeunteung, itu maneh gumede teu ngeunteung, maneh ujub teu, maneh hasud teu, omean, eta ngaji teh kitu maksudna, nyaho kasalahan urang, tuluy diome. Tak itu maksudnya. Lain kudu nyalah-nyalahkeun betul. Diajar